Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, para mancomania salam dunya di mana wae ayana. Alhamdulillah sonten ieu urang tiasa patepung lawung deui sanaos ngalangkungan udaranya. Tiasa sambung deui dongengna nya. Dina lalakon anu katunda sabaraha dinten kapengker nyaeta lalakon teu sampurna. Kumargi akina kamari teh tilu dintenan nya. Kata rajang ieu muriang pamiarsanya YG tacan sehat pisan tapi alhamdulillah aki teh bakating sono di ka para mitra ka para mancomania janten urang ngeureuh deui dongengna mugi-mugi wae sadayana aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna aya dina kayaan sehat jasmani rohanina dilancarkeun rezekina dijembarkeun manahna sarta ditebihkeun tina balaina amin ya rabbal alamin. Urang ngeureuyeuh deui sonten ieu dina acara dongeng anu medar lalakon nyaeta teu sampurna ayeuna nica kana bagian kadua. Kumaha rasan ieu lalakon urang Bandungan we sasarengan sakedap deui. Kangge anu nembean manco anu nembean ngadangukeun atanapi anu teu acan subscribe mangga di subscribe wae di toel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayanan parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng akinya. Hatur nuhun pisan. Mugi-mugi wae sasarengan urang ieu aya dina ridona Allah taala oge sakadikna aya nilai ibadahna. Aya candakeunana tina dongeng-dongeng nu parantos dipedar. Nu awonna mah ulah ditiru jantenkeun enteng we pikeun lengkah urang ka payuna. Urang ngamparkeun deui sama kabutanana soratu aya citehna pamiarsa asal goreng ulena mangga kaparayun sadayana. Perung sorena jam gawe kania terengse kania salin terus ngonci lokerna manehna nyampeurkeun ka Jamal kapala keamanan di hotel Papandayan pikeun absen mulang bari nitip kunci loker. Kania 2 poe deui pesta tahunan staf hotel. Nah salaki anjeun moal bisa hadir deui cek Jamal bari neuteup ka kania siga ucing nempo lauk asin. Salaki kuring teh aya di Bandung pak, paling kuringnya nyorangan deui hadir teh. Walon kania bari ngasongkeun kunci lokerna. Nah setiap tahun teh aya wae geus we atuh hadirna bareng jeung kuring kania. Anjeun teh pasti kasepian kan? Cek Jamal bari panonna rundat-rindat gumasep. Galak nenjo kana satangtung awakna kania. Punten pak, sanes waktos Pak Jamal lamun heureuy kedah boga batasan. Kania ngaleos bari baeud keheul ku sikepna Jamal anu cunihin. Aduh hampura kania kuring mah kur heureuy. Cek Jamal bari rek ngudag kania. Tapi ngadadak sora sirine tanda kahuruan disada manitarik. Terus para pagawe jeung tamu lalumpatan keluar ti hotel. Jamal jadi sibuk paciweuh ngarahkeun tatamu jeung pagawe pikeun keluar ti hotel. Kania ge lumpat keluar ti hotel. Di palataran hotel manehna malik pikeun nempo kayan di hotel. Sidik haseup teh ngelun keluar ti lantai 5
Ras kania ingat yen lantai 5 teh tempatna presidential suite room di mana Irfan Lesmana keureureun. Hariwang kana kasalametana Irfan Lesmana kania muter badanna balik deui ka jero hotel. Di pelataran parkir pasaran jeung Jamal. Tamu di presidential suite room sigana masih reureuh Pak, masih sare, kewat ka ditu teangkeun terus bawa keluar, cekan ia ka Jamal. Keke hudang kan ya da kagandengan atuh ku sora sirine, pasti manehna bisa nyelametkeun dirina sorangan. Walon Jamal sangeunahna, anjeun teh kapala keamanan hotel, nah bet ngomong gitu. Mana atuh rasa tanggung jawabna kana tugas? Cekan ia rada sewot ka Jamal. Jadi kuring deh kudu ngorbankeun diri maot di lantai 5 kitu, tembal Jamal deui. Keun kuring anu bakal ka ditu atuh. Kan nyambung loba catur jeung Jamal sabab kudu udag-udagan jeung waktu bisi seuneu kaburu ngagedean. Kania lumpat sakuat tenaga naik ke lantai 5 liwat tangga. Sababrat urang tamu lalumpatan muru ka handap. Ku kania diarah-arahkeun ka panto darurat evakuasi. Manehna mah terus muru ka kamar di mana Irfan keur leleson. Brai panto dibuka, kania muru ka kamar tempat Irfan bari gegeroan. Pak Irfan. Tapi barang nempo ka kamar si dikatenjo ku panona kania Irfan teh keur diuk dina luhur ranjang bari nginum cikopi. Kania buru-buru nyampurkeun bari hari weus-weus ngabejaan ka Irfan. Pak, di hotel aya kahuruan. Hayu, enggak keluar Pak. Irfan kalah yang hunjarkeun dua sukuna. Bari mere tanda ka kania yen manehna rek nelpon. Irfan Lesmana ngangkat handphone pikeun ngahubungan baturna. Hari, coba tebak, sandiwara urang geus hasil. Panggil sakabeh staf hotel, bari paehan alarm sirinena. Irfan udang tina diukna tuluy nyampeurkeun ka kania. Kania ukur colohok, can pati ngarti kana naon-naon anu geus kajadian. Keur kitu Hari, tangan kanana Irfan datang diiring ku sakabeh staf hotel papandayan. Ieu staf inti hotel tah. Anu ieu namina teh Jamal, kepala keamanan hotel. Cek Hari bari malik ka Jamal. Kania, ieu Hari, sobat kuring ti bubudak. Ayeuna teh jadi manajer bisnis kuring. Hari ieu Kania floris ahli kembang di hotel. Irfan teh kalah ngenalkeun Hari ka Kania. Manajer kuring teh teu ujug-ujug boga 105 hotel sacan kuring meuli hotel, kuring pastina ngetes heula. Nah sagala sistem utamana sistem keamanan eta hotel alus atawa henteu. Hampura kuring kudu nyarita yen tamu VVIP kakarak disalametkeun sanggeusna 10 menit leuwih. Sanggeusna kahuruan liwat di 10 menit. Kabeh staf keamanan hotel kudu diganti, cek Irfan bari netep seukeut ka manajer hotel jeung Jamal. Pak, hapunten abdi Pak, cek Jamal lumengis. Urusan kuring geus beres. Sadayana tiasa bubar, hatur nuhun, cek Irfan tegas. Kabeh staf teu aya nu wani baha. Kabehanana tinggal leos keluar. Kania oge nuturkeun panderi muru ka panto. Kania, sora Irfan Lesmana ngageroan Kania. Sumuhun Pak, cek Kania bari malik deui ka Irfan. Kuring reueus ka anjeun, leuwih mentingkeun kasalamatan batur dibandingkeun diri pribadi. Sakabeh bisnis hotel pasti maju lamun prinsip stafna sarua sakabehna sareng anjeun. Kuring
mani resep sarta bangga tur kataji. Hari sigana kaniah mah urang bawa ti dieu. Sina jaga hotel anyar anu di Dubai, baritaekeun pangkatna. Siapa? Cek Hari singkat. Mimiti ayeuna kania teu kedah damel ka batur. Gaji ditaekeun 3 kali lipat bari plus tunjangan tangtuna mah. Cek Irfan bari imut ka kania. Hatur nuhun pisan Pak Irfan. Ieu teh mangrupi anugerah pikeun diri abdi mah. Abdi sesah pikeun nolakna, namung kulawarga abdi teh aya di dieu. Abdi teu tiasa ngantunkeun kulawarga, Pak. Cekania bari neuteup ka Irfan. Kuring tara mere tawaran nepi ka 2 kali kania. Tapi pikeun anjeun mah beda. Tawaran tetap kabuka, rekira hawai anjeun hayang digawe hubungan baik kuring atawa Hari. Cek Irfan anu tetap neuteuk panon kania anu buleud bersih sarta cureuleuh. Hatur nuhun pisan Pak, wilujeng sonten. Cek kania tuluy rengku hormat saterusna ngaleos muru ka panto. Kania turun ka lobi hatena ham-ham, bimbang, pipikiran anak kumalayang batina masih nimbang-nimbang kana tawaran Irfan Lesmana. Ditarima kumaha, teu ditarima oge kumaha. Ari ditarima bingung kudu ninggalkeun anak jeung indungna anu geus kolot anu tangtuna mah rangda da bapana geus maot. Ari teu ditarima lebar, iraha deui menang tawaran hade bari masa depan ketempona cerah. Sabot keur ulang mikir, bari lempang ti lobi aya nu ngudag. Nu ngudag deh si horeng mah manajer hotel. Kania kunaon HP-na teu diangkat. Teu kadangu sigana tadi teh riweuh ku kahuruan teh ya. Tadi sakolana Hamdan cenah nelpon. Hamdan ayeuna dicandak ku Densus 88 ka Polda Jabar kania. Hah? Naon? Kania ngagebeg reuwas, kegancangan lumpat magat taksi pikeun ngajugjug ka Polda Jabar. Satepina ka Polda, kania langsung muru ka kantor Kasat Reskrim. Polisi anu jaga buru-buru ngudag. Bu, bade ka mana Bu? Antosan heula Bu. Tapi kania tengah waro manehna kalah lumpat tarik tuluy asup ka rohangan Kasat Reskrim. Barang bus katenjo Hamdan keur ngoprek komputer dibarengan ku Kapten Ruhiat Kasat Reskrim di Polda Jabar. Kasep, henteu kunaon-naon. Kania tumanya ka Hamdan nu jadi anakna bari hari weus-weus. Henteu Bu, Hamdan teu kunaon-naon. Walon Hamdan bari imut. Anak anjeun teh pinter pisan. Masih budak tapi tos ngarti kana komputer. Lamun tetep belajar tekun, hiji waktu bakal jadi Bill Gates na Indonesia sigana mah. Cek Kapten Ruhiat bari ngusapan sirah Hamdan. Kania anu ambak malik nyorongot ke Kapten Ruhiat. Pak, nah teu isin nyandak budak di sakola terus dicandak ke kantor polisi. Naon hak anjeun teh? Nah budak kuring teh maling atau penjahat? Naon anu geus dilakukeun ku anak kuring? Hayu Sep, urang euih mana tas hidup. Cek Kania tuluy nuntun Hamdan anu geus nyangklek tas sakolana. Tapi ngadadak tilupa tugas polisi ngahalangan kana lengkah Kania di lawang panto. Bribtu ade jagaan eta budak. Siapa? Cek salah seorang polisi anu awakna canggung badag kumisna ngacedig sagede hileud bulu. Ku kami bakal diterangkeun perkarana.
Cek Kapten Ruhiat kakania. Kapten Ruhiat muka lomari berkas bari mawa map warna biru. Tiap bulan anjeun datang pikeun minta bantuan polisi. Sedengkeun anjeun apal di mana salaki anjeun ayana. Anjeun geus aya komunikasi deui jeung manehna. Salila 5 tahun ieu anjeun ngaku salaki anjeun ka Aceh nganter 5 wartawan Amerika. Tapi teu balik deui. Manehna cenah leungit. Kitu lain anu sok dicaritakeun ku anjeun. Cek Kapten Ruhiat bari neuteup seukeut ka kania. Nya Pak, cek kania pondok. Terus ieu naon? Surat ucapan ulang tahun di salaki anjeun. Cek Kapten Ruhiat bari nembongkeun kartu ucapan ulang tahun pikeun Hamdan teh. Pak, eta mah seratan tangan abdi nyalira. Abdi teh kapaksa ngabohong ka Hamdan ngeunaan bapana. Ku abdi diwartoskeun nuju damel di luar negeri. Eta anu saleresna ngeunaan serat ulang tahun. Pami abdi lepat, Pak. Pak Kapten tiasa ngahukum abdi ku cara naon bae. Abdi nampi. Abdi moal lumpat tina hukum, Pak. Cek kania terus terang. Anjeun moal lumpat tina hukum, tapi lamun salaki anjeun datang, hukum pasti jadi masalah pikeun anjeun. Sabab nu sabenerna salaki anjeun teh lain supir mobil charteran. Salaki anjeun teh anggota teroris anu gabung jeung GAM, Gerakan Aceh Merdeka, anu ngayakeun teror di negara urang. Cek Kapten Ruhiat nerangkeun ngeunaan salaki kania. Henteu Pak, Pak Kapten lepat dirgama. Caritaan kania kapegat ku Kapten Ruhiat anu muka map biru bari diasongkeun ka kania. Nah eta foto teh salaki anjeun. Tina map jelas aya foto-foto dirga jeung keteranganana kania ngilikan bari olohok asa teu percaya. Dirga salaki anjeun nipu 4 wartawan Amerika. Dibawa ka Aceh tuluy dibawa ka leuweung nu aya di Payam Meligoe. Dirga maihan ka 4na ku cara ditembak saurang-saurang. Cek Kapten Ruhiat dari anaker. Kania masih ngahulang hatena hemeng asa percaya oge teu percaya kana keterangan Kapten Ruhiat. Pok deui Kapten Ruhiat teh nuluykeun cumaritana. Kasus ieu ayeuna bakal jadi kasus politik. Pimpinan nitah kuring newak anjeun. Tapi kuring teu nya tujuan sabab kuring apal anjeun mah teu boga salah. Tapi pikeun gantina, anjeun teh kudu laporan ka kuring. Iraha bae lamun dirga salaki anjeun datang manggihan anjeun. Anjeun kudu mantuan polisi pikeun newak salaki anjeun. Lamun teu daek, anjeun bakal kawas bapa anjeun anu ngancurkeun hirup anjeun pikeun ngawinkeun anjeun jeung eta teroris. Anjeun bakal ngarusak hirup anak anjeun kusabab anjeun ngalindungan kejahatan salaki anjeun. Kapten Ruhiat teh ngaleos. Kari kania anu ngahulang sorangan. Yang hareupan hiji kanyataan anu sulit hese pikeun dirina oge anakna. Kawayang deui harita basa bapana ngajodokeun manehna ka dirga. Dina kayan kitu kentreng-kentreng kadenge aya nu kuntrang kentreng di hareupeun kantor polisi. Barangkali yang ngaliuk si horeng aya ku tukang kupat tahu norojo ngider ka belah dinya. Pohara pamiarsanya. Tukang kupat tahu ngiring eksis deui. Panginten sakitu heula dongengna nya, mugi-mugi wae katampi dongeng enteng aki sanaos bari jeung basajan ge akina ieu rada nembe sehatnya. Mugi-mugi wae teu ngirangan kana ieu carios margi suantena ge masih berkeneh ieu teh pamirsa. Sanaos kitu hatur nuhun kasadayana, mugi wae
tiasa janten panglipur kalbu pangmubrah kana manah pangrepeh kana hatinya dongeng aki teh. Hatur nuhun ku hadirna ku mancona akina bade ngabsen sareng maosan heula pairan utos lebeti bagian nu kahiji aya saha we. Aya Teteh Nuraini Silpina Dewi ngiring mancoki hanupi sami-sami Kang Asep Saipullah ti Cibuntu. Assalamualaikum ki waalaikumsalam. Hadir mancoki sumuhun hatur nuhun. Watata Sumitra watasik hadir sauna. Hatur nuhun jempolna wa Kang Chandra Gege oge hadir. Kang Jaya Sumpena oge ti Jakarta mancot teras. Waalaikumsalam amin pidoana. Azga Sobahiyah oke sauna. Kang Prabu Arjuna mantap nyakseni. Kang Agus Sumantri manco maneko. Teh Linda Imut manco mantap carios enggal ki manco. Teteh Tami Malihah pogot seri munggaran. Teh Intan Ramadhani oge pogot Garut ki manco tras. Hatur nuhun Kang Ade Golerna oge tos manco ki ngupingkeun carios enggal sareng manco mania sadaya. Hatur nuhun. Kang Satya Budi anu Satya pogot Tasik bari sor kopina saurna ki. Hatur nuhun ngiring raos. Teteh Dr. Yulinda Belia Wilujeng wengi manco akiku hatur nuhun wilujeng sontennya. Kang Ade Karnadi alhamdulillah manco kudus ikut gabung mangga hatur nuhun. Teh Tin Sophia ti Cirebon alhamdulillah carios enggal Cirebon manco ki pemugi akina sehat amin hatur nuhun pidoana. Kang Etobri hadir aki hatur nuhun. Kang Junaidi Junid waalaikumsalam alhamdulillah ki medardi dongeng enggal kadangan kidagar katampi dongeng nah hatur nuhun sami-sami. Aya Ula Puspita Sari Teteh Ula Puspita Kari Teti Purwakarta nya hadir manco atur nuhun. Teh Anita Parel oge calik teras di jojodognanya tur nuhun. Kang Rudi assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ki muhun rampes kumaha damang alhamdulillah nembe sakinten ieu teh. Terus lami teh tepang dangu sareng aki ti saprak dongeng Dewi Kancra Bodas teh aki mugi aki sing sehat tur aya dina kawiljengan amin amin hatur nuhun. Teh Esther Adelit Satya Salamina manco ki hatur nuhun. Kang Asep Suherman di Bekasi oge hadir manco waalaikumsalam. Terus medade carios teh sampurna mugi akina aya dina kawiljengan sareng kasinugrahan amin. Teh Neti Herlina assalamualaikum waalaikumsalam hadir dina dongeng enggal ki hatur nuhun. Mana oge waalaikumsalam alhamdulillah manco mania Sumedang hadir teras dan carios nu enggal teh sampurna sok mangga ki di lajeng dongengna prungah mugi aki sehat tur barokah amin. Teteh Tini Martini hadir aki soreang manco hanupis Suhyati mugi hadir hatur nuhun. Celis waalaikumsalam wilujeng sumping du bangun horor dongengna nguping judul nama aya Teteh Eni Suhaini Batam hadir sareng manco taski nuhun tos mera dongeng nu enggal salam kasadayana manco mania hatur nuhun. Teh Yuliani oge hadir manco ki tras aya Kang Badaria Kemuning assalamualaikum waalaikumsalam wilujeng sonten kumaha kidamang alhamdulillah sakinten. Badaria Kemuning manco tras dongeng aki nu munggaran teu sampurna hatur nuhun. Kang Asep Saipullah assalamualaikum waalaikumsalam Cibuntu hadir dongeng anyar terus medadi hatur nuhun ki sami-sami. Usen Ahmadnya assalamualaikum alhamdulillah katepang dangu di carios enggal Sumedang manco teras ki hatur nuhun sami-sami. Teh Rina assalamualaikum ti Oman manco waalaikumsalam dina lalakon munggara mangga gera lalebet saderek manco mania. Hamba Sukandi alhamdulillah Cimahi Cibabat hadir ki hatur nuhun urang Cimahi salembur jeung aki cakatnya ka kandang uncal. Mamah Andri ieu mah Maulana Karawang tehnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dukar selalu mancoki hadir hatur nuhun. Alhamdulillah kuningan handapun Ciremay hadir manco dongeng enggal gentos nanatas bagjadar hatur nuhun. Ka Sibalaga Donatea di Kuningan sakitu heula nu tiasa kapihatur pamirsa sadayana akina amit mungkur heulanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hanca.